Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco, dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng gara-gara sumur ajaib bagian ke-12. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Nah nya can datang wae si Encep teh, Ibu Mimi bari nyamperkeun ka anakna. Muhun Bu, abi mah sok sieun tutulus wae. Suryati bari ret deui ka jalan. Jangjina rek nyamper jam sabaraha ti heula teh Is? Saurna mah antosan we telatna jam 8. Ari ayeuna tos jam sabaraha Bu? Jam 8 kurang saparapat, sakedeung deui meureun Is. Tuh gening, Ibu Mimi bari ngagentak keluar sabab Jang Adim nu diarap-arap geus rentang-rentang katempo berebet Suryati oge keluar meuni semu nu bungaheun pisan. Gening Encep, meuni tos kesel abi mah ngantosan manawi teh moal cios Suryati maido ka Jang Adim. Manawi seueur lereskeun heula nembe teh kumaha Is tos siap? Mangga datos siap, tembal Suryati. Kalabat heula atuh Cep. Sawios Bu, bilih wengi teuing. Sok atuh Is, geura siap-siap urang mios ayeuna. Suryati terus ka jero teu lila kaluar deui bari ngajingjing koper leutik wadah papakean. Geus tarapti jeung arindit dijajabkeun ku Ibu Mimi nepi ka jalan raya, dah hayang nempo anakna naik kana mobil. Tapi Jang Adim kalah rek ka stasiun cenah ambeh ka bagian tempat diuk, padahal maksudna mah rek ngajak Suryati ka kota heula rek lalajo. Aya ku oloh-oloh dasar nu hayang kapuji di Bandung keneh geus beak 500 komo mun geus indit ka Jakarta. Boha-boha moal nyukupan duit nu kari 5.000 perak deui teh. Kulantaran Jang Adim sieun kawiwirangan di panyabaan aya niat rek ngabedokeun indit, atuh pok wae manehna ngomong. Is, salaresna mah tagiheun nu di Jakarta teh tos beres. Da tadi jalmina ka dieu, punten we akang teh teu tiasa wawartos ti tadi. Margi isin ku Ibu. Moal cios atuh Kang ka Jakarta teh. Rupina mah moal cios, da bade kasaha ka Jakarta oge. Kumargi kitu, punten we da akang teh sanes ngahaja ngabobodo. Ayeuna mah kieu supados Ibu teu curigaeun. Ayeuna ulah uih urang kulem we di panginepan, ceuk Jang Adim ngolo-ngolo ameh Suryati teu ambak. Ah, kitu gening akang mah teu puguh, rada aja mendud. Punten we Is, akang rumaos tos jalir janji, mung da sanes kahoyong akang kaleresan nu bade ditagih teh dongkap karorompok, ari bade ngawartosan ka Eis teu kabujeng, ari bade nyarios di bumi da isin ku Ibu. Bilih nyawe ku Ibu mah akang teh disangka ngabobodo. Jang Adim gemper teu puguh hate dagdigdug sok sieun Suryati ambek terus balik sorangan. Meureun manehna wirang. Suryati oge sabenerna mah ambek sabab asa dibobodo, tapi lantaran rek diajak ka penginapan kaambakna ngaleungit deui. Ari atos kumaha atuh Kang? Nah bade uih deui atanapi moal? Tong uih Is, uih mah atuh Ibu terangeun. Ayeuna mah urang kulem di penginapan wae. Enjing uih pan Ibu oge moal curigaeun. Piraku Kang kulem di penginapan duaan? Pan teu acan laki rabi. Atuh moal ge kengeng. Suryati bari ngadilak siga nu geus ngarti kana kahayang hate Jang Adim harita. Kusaha teu kengeng? Muhun ku penginapanana, apan upami pamegat nyandak istri tur sanes istrina teh teu kengeng, urang oge tangtos moal kengeng Kang. Ari sareng akang mah beres we lah, leres teu kengeng, tapi di asongan artos mah boleh wae. Sakinten-kintenna tiasa mah mangga abdi mah ngiringan, tembal Suryati. Beres lah ke penginapan mana Is? Jang Adim atohon pisan Suryati daekeun dibawa ke penginapan teh, memang lalaki mah kitu kahayangna. Sanajan awewe embung oge diolo-olo ninggang di Suryati ditawaran jol daek,
puguh ngeunah kakara ngadenge bebene daek oge rarasaan Jang Adim mah meuni asa ngalayang ka sawarga bae. Mangga telangkung akang mung ulah kanu caket bilih pendak sareng nu wawuh. Euy Suryati bari nyakelengeun Jang Adim manehna teu loba alesan jol daek, teuing pedah bogoh, teuing pedah boga anggapan ameh bisa buru-buru kawin, dah hayang sohor teh mun geus kawin mah yeuh aing menangkeun bandar batik atawa memang geus hayang ngalaman senang saperti nu geus laki rabi. Saurang ge taya nu nyaho ngan euy Suryati sorangan nu bisa ngajawab nama. Ka Grand Hotel Lembang we nya Is. Mangga ayo atuh enggal urang kana oplet. Teu loba omong duanana terus ke stasiun celak kana oplet jurusan Lembang. Teu lila ngadagoan oplet geus ngageuleung kakalerkeun baet ku hayang seuri nu rek indit ka Jakarta kalah mengkol ka Lembang. Majarkeun teh di Lembang mah leuwih jongjon sosonoanana. Gancangna carita maranehna geus tepi ka Grand Hotel Lembang kulantaran main sogok teu hese deui kamar geus nyampak ngan teu terus sare da sore keneh jeung beuteung lapar can dieusian atuh brak dalahar di restoran Grand Hotel. Boh euy Suryati, boh Jang Adim sarua pada kakara atuh resepna teh kabina-bina. Nempo nu dangsa mata kabita, nempo nukur indah hoai batik kumejot hayang nurutan, tapi maranehna oge teu eleset di restoran silih tangkep bubuhan diuk di juru ngahaja ameh teu katempo ku batur. Is Jang Adim bari nyakelan tak-tak euy Suryati, ret euy Suryati ngareret seblak hate pada nyeblak, awak sur sregeregeteun. Rawasnya Kang, upami unggal dinten kieu teh. Nembe abdi mah Kang paingan ka sohor atuh Grand Hotel Lembang mah da manila rawas kieu bilih bade dangsa atuh Is. Jang Adim jadi olo-olo ngajakan dangsa sagala kewas nu nya we begug padahal teu ngimpi-ngimpi acan. Untung ninggang di euy Suryati sarua teu bisana da lamun ngajakan nu ahli mah bisa kawiwirangan. Isin tembal euy Suryati. Tos tunduh euy teh Jang Adim beuki wani leungeunna terus ngaragamang ka handap reg eureun dina cangkeng euy Suryati nu ditangkep kekereceman sarua nikmatna. Teu acan tunduh mah keheula atuh Kang resep keneh ningal nu agogo. Euy Suryati bari anteng netep ke tempat agogo awewe lalaki ting jaringkak siga doger monyet dianteur ku irama band. Sedang keayaan remeng-remeng kabantu dihaja make lampu nu 5 watt komo lamun ninggang kana irama hot nu joget beuki motah mun dina pencak mah padungdungna meureun geus teu era deui. Da puguh kitu kabehanana agogo padu pingping silih sered silih toel tungtungna lumpat ka juru terus agogo dinu poek sapasang-sapasang siga nu geus laki rabi wae lakuna teh. Nempo gitakna imbit nuker agogo teh Jang Adim beuki kumetap kabita hayang manehna oge nurutan jijing krakan ngan eueuh kabisa sarwana jeung euy Suryati atuh puguh ngan bati hayang wungkul sedang hate geus dugdeg ngaleper. Kep leungeun Jang Adim meulit kana cangkeng euy Suryati gelehe teh euy Suryati ngagelehe kana awak Jang Adim. Manehna siga nu pasrah ngahatean puguh Jang Adim beuki teu puguh rasa mun ditempo kalakuanana mah matak pikasirieun bet kawas bujang rek naon teh mani ngadeg-deg gemper. Kunaon Kang tiris? Henteu eta we meuni sapertos nu ngadeg-deg. Hayu atuh Is. Bade ka mana deui Kang? Tos raos di dieu. Angin urang dilebet yuk. Bari jung manehna nangtung euy Suryati surti kana maksud Jang Adim atuh teu loba deui omong. Leos nenggalkeun ruangan dangsa lempang alon silih tangkep atuh Jang Adim meuni siga nu nya we jelema senang. Teu ingat kana kaayaan nu di imah, teu inget yen duit nu dipake teh duit batur sasatna geus poho dina naon. Nu jadi pikir ngan kesenangan nu keur di alaman jeung euy Suryati. Euy Suryati oge nya kitu deui teu beda hatena asa ngalayang di awang-awang sagalana pinuh ku kagumbiraan sanajan kudu pasrah diri ka Jang Adim.
Cek pikirna teu jadi soal asal Jang Adim daek tanggung jawab lamun segaya kejadian di akhirna. Tapi Jang Adim teu boga pikiran kadinya manehna mah geus teu inget kumaha akhir akibatna engke bobohan nafsu geus mangaruhan jiwana. Setan ngagoda ngabibita op lebok tong sieun tong hariwang dah moal nanaon cenah pek geura laksanakeun kahayang teh ambeh teu panasaran ulah api-api ulah asa-asa bisi teu panggih deui jeung kasempetan samodel ayeuna rek nunggu naon deui atuh bodoh mun teu dilaksanakeun teh kop tong asa-asa kitu meureun ceuk setan nu ngagoda jiwa Jang Adim teh. Datang ka kamar gek dari panto mah geus dikunci pageuh pisan sakedapan duanana jerempe teu nyarita teuing pedah gempeur teuing kumaha ngan panon we silih reret silih kelet hatena mah duanana oge sarua geus teu sabar nafsu birahi pada geus minuhan dadana kolesed Jang Adim ngolesed ngadeukeutan tel awakna paantel jeung awak euy Suryati duanana ngaleper bari nyeblak is Jang Adim haros-hos. Pada aya naon Kang? Tembal euy Suryati bari ngadilak burilak panonna ngaburilak. Dog sirah euy Suryati ngagelehe kana tak-tak Jang Adim. Ku Jang Adim teu diengkekeun deui jolkep wae ditangkep. Gerak kulam atuh is, bilih tos tunduh mah. Ari Akang tos tunduh teu acan. Mangga we is, heulakeun. Akang panderi Jang Adim bari beuki haros-hos. Alim sieun dikaleketek euy Suryati bari ngaremesan ramo Jang Adim red malik bari neuteup Jang Adim geus teu wasa ngabendung nafsuna euy Suryati dibedol solongkrong beungeutna ka hareup dua bibir paantel celepot duanana terus dipapereket silih tangkep bibir oge milu teu daek cicing jerete euy Suryati ngajerete tayuhna wae getekeun tapi teu ieu daek ngejat kalah nangkep beki pageh pal deui atuh Jang Adim nikmateun pisan nya kitu deui euy Suryati nepi ka kekereuceuman peureum beunta euy Suryati ngulisik bari ngalesotkeun rangkulanana dia lehe nyarande kana sisi ranjang beri semu nu leuleus naker boleklak luhureun tuur katara jelas maninga gelempong semu koneng red ku Jang Adim direret terhate nu tadi ngaleper teh jadi tutunggulan nafsu birahi beuki narejel teu sabar rek ngomong teu daek pok kalah olohok nempo nu ngagelempong da nyaho lain paisan kosong tapi jelas beunang dipurak ngan karimukakeun wungkul gerak kulem atuh is Ari Akang bade ka mana? Euy Suryati siga nu embung jauh dakep wae nyekelan leungeun Jang Adim rada dibetot atuh Jang Adim ngagelehe dug ngagoler gigireun euy Suryati moal ka mana-mana da kumaha kitu is muhun alim dikantunkeun sieun Kang ceuk euy Suryati beuki pageuh wae nyekelna teh piraku atuh ngantunkeun apan Akang teh kedah ngajagi eus mangga geura kulemkeun supados enjing teu kasiangan Jang Adim bari malik nyangigir hate mah beuki dugdeg bae sareng atuh bobona muhun sareng apan ieu Akang di dieu tiris Kang hoyong disimbutan teu aya deui simbutna ge mung hiji kekepan atuh Kang euy Suryati bet nyiar-nyiar pika atuhun Jang Adim atuh teu kudu dititah 3 kali kep wae ku Jang Adim dikekepan tunda pamiarsa nu keur sosonoan malikan dongeng Ibu Eje ti sajungna ditinggalkeun ku Jang Adim bet jadi teu ngareuna hate hariwang teg boga curiga ka minantu kulantaran kitu Ibu Eje jadi panasaran hayang ngabuktikeun nya henteuna atuh isukna Ibu Eje maksakeun maneh rek indit ka Cibuntu sanajan sukuna keur bareuh Ibu Eje maksakeun tumpak beca demi harita Nyi Jumsih keur koko tetengan neangan duit keur meuli beas manehna teu ditinggalan ku Jang Adim keur dahar ngandelkeun arek ngajual calana salaki atuh isu keneh oge Nyi Jumsih geus nguriling nanawarkeun ari calana amah tina kain alus model trek-trek ngan wae eueuh nu wanieun kana harga da Nyi Jumsih hayang payu 500 perak rek dijual rada lebar cenah murah teuing ari teu dijual ti mana keur dahar
nginjem kasaha nu jadi anaknya ara wae tayohna lapareun atuh kapaksa manehna nganjuk heula bubur ka Taryadi. Budak terus dihuapan meuni beak 10 perakeun. Ari Adim ka mana ti? Kamari teu panggih. Taryadi pangangguran nanyakeun Jang Adim. Rek ka Surabaya cenah mah, da dibawa ku urang Tionghoa. Keun we lah sina balang siar keur naon cicing di imah oge. Eueuh gadag pisan. Gawe dahar sare hardolin teh sanyana pisan. Ari Cece ti mana rek boga duit ari lain pamere salaki mah. Ayeuna oge ka Cece teu ninggalan saperak-perak acan. Kalah nitah ngajual calana. Pek atuh bisi ku Taryadi rek dibeli. Da calana nama alus. Kain tina tek-trek tea hijum sih geus teu era. Moal oge mah atuh jeung teu boga duit. Dagang oge geuning menitieun kieu tebal Taryadi. Kumaha wae atuhnya kaayaan urang teh. Beki dieu karasana teh beki ruksak wae. Beas mahal duit hese disiarna. Nah orde baru teh kieu sakuduna mah lamun nya bener hayang ngamajukeun bangsa jeung nagara kudu murah sandang, murah pangan. Ari kieu mah sagala hese di mana rek bisa nepi kana tujuan gemah ripah loh jinawi teh. Acan we atuh apan keur aya dina masa pelita keneh. Engke mun pelita geus rengse tur kaayaan tetep wae kieu di dinya beunang dicirikeun. Nah rakyat nu teu ngagugu ka pamarentah, nah pamarentah anu teu bisa ngurus rakyat. Ayeuna mah kakara oge rek ngalengkah, jawab Taryadi. Mudah-mudahan we atuhnya kaharep mah ulah kieu da mani aral lah Cece mah. Sugan we atuh. Nah teu ka sumur ajaib batur mah garade milik nu ka sumur ajaib teh. Jelema naon nu percaya ka sumur ajaib mah? Ah, da Cece mah sugan geus ngelol we. Haroream teuing sarua we jeung ngabobodo diri sorangan. Beda-beda tuh da ce. Ari kapercayaan jelema mah aya nu percaya aya nu henteu. Abdi ge percaya teu percaya. Ari percayana pedahnya nu garering loba nu calager, nu menta-menta loba nu kajadian jadi gede milik. Teu percayana da puguh asa mustahil ce. Ece mah teu percaya satay kuku-kuku acan. Dasar we zaman keur kieu rupa-rupa pisan. Kumaha calana teh nyijum sih bari cengkat nangtung. Teu boga duit ce, lain teu butuh lah. Murah ngan 500. Lebar tibatan dijual ka batur, mending dijual ka nu deukeut. Puguh we atuh ce, ngan hanjakal abdi mah keur tong ples lah. Moal waka dibayar bubur teh kewe beurangnya sabarahaeun dia teh. Keun wae atuh ce, kawas jeung nu jauh wae, pira oge 10 perak. Hayu atuh rek nawarkeun calana. Mangga ce, mangga, jawab Taryadi bari netep ka Nyi Jumsih hatena rada ngahlas mangkarunyakeun. Dumeh wae geus apal kana adat Jang Adim gede bohong. Tukang nipu ka pamajikan teu pati ngurus teu boga pisan rasa tanggung jawab. Komo ayeuna Jang Adim keur kaedanan ku Oi Suryati meureun ngantep pisan kitu ceuk pikir Taryadi. Nyi Jumsih balik heula ka imah kop kana calana jualeun lep ditilep terus dibungkus ku koran. Barang rek kaluar pisan rentang-rentang ti jalan aya indungna atuh Nyi Jumsih ngarandeg bari hate ngarasa kaget. Dumeh tarati sasari Ibu Eje datang ka imahna. Kumaha Nyai cager budak teh? Ibu Eje bari karewak mangku incuna terus diciuman da budak teu gering teu naon atuh diciuman teh motah teu terajal bari surah seuri abong kanini. Alhamdulillah mak ari awak mah cager ngan batin we nu ruksak teh. Sok atuh mak ka jero, tembal Nyi Jumsih bari mukakeun panto sup ka jero gek Ibu Eje diu. Incuna tetep dipapangko. Kamana ari salaki Nyai? Ibu Eje nanyakeun Jang Adim bari tempat tempo ka jero kamar. Bebejana mah ka Surabaya, da peuting tadi indit nage. Cenah mah rek usaha dibawa ku babah. Teuing rek usaha kana naon, abdi ge teu nyaho. Nyaeta atuh mah boga salaki teh teu umum jeung batur. Da kitu geuning Kang Adim mah embung pisan digawe nambangan buntut teu jujur. Di jurung-jurung nyarep pagawean embung ari dahar kudu geura we ku emak pikir
Di mana abi rek bisa senang peperiheun kawas batur ku salaki teh diurus disenangkeun jajauheun sigana mah mere resiko ge Kang Adim teh geus tara aya sakali-kalian mere tara nyukupan nanaon kebutuhan rumah tangga ngandalkeun ti abdi. Ari abdi ti mana gerak mak ayeuna oge abdi teh teu boga duit sapeser-peser acan da teu ditinggalan sedang beas teu boga keur dahar ayeuna ge abdi teh ngandalkeun ngajual calana heula geuning ieu dibungkus calanana oge bingung mak tungtungna teh abdi mah nyijum sih jual maradukeun ka Ibu Eje atuh Ibu Eje barang ngadenge kitu teh sakedapan mah olohok kacurigaan hatena beuki nambahan atuh pok ditanyakeun nya henteu soal Jang Adim kamari puguh ma oge mata ka dieu teh rek aya perlu kahiji rek nanyakeun nah nya ieu budak teh gering bari neuteub ka nyijum sih cek saha mak da si Ujang mah teu kuat teu kieu menang bejati saha kitu mak teh kamari Jang Adim datang ka mak ngabejaan nyaeta kitu cenah si Ujang teh gering parna malah geus diopna mo sagala di rumah sakit menang 2 minggu lilana bo teu sangka nya minantu teh kitu kalakuanana nepi ka wani kitu peta kanu jadi mitoha maeje reup beureum hate ngageremet ambek sebab teu tela Jang Adim teh geus nipu ngabobodok ka manehna. Teu ngarti abdi mah mak na kumaha ieu teh mak nyijum si hayang nyaho wah mak mah geus katipu ku minantu teu sangka salaki maneh teh kitu kalakuanana kamana ari ayeuna maeje rada bedas ngadadak nyeri suku oge jadi cager timbul amek ngalentab-lentab nyaeta bebejana mah rek ka Surabaya cenah mak nya aya naon atuh ieu teh mak ma geus katipu teh katipu kumaha nyijum sih nanya deui eta ka maneh mere duit henteu barora teu ninggalan sapeser-peser acan keur dahar oge kalakah nitah ngajual calana asa teu kaharti ieu teh cing kumaha mak mimitina haram jadah boga minantu teh tukang tipu meureun ka batur oge kitu we matak hese ngarah syarat ge kurang ajar wani nipu kami toha datang-datang kawas nu nya bebeja budak gering teu era-era nginjem duit keur mayar ka rumah sakit panyana teh heueuh we kaduhung dibere teu sangka sangsara teuing atuh milik maneh teh Jumsi cek maeje bari lewa lewerek cerik hate ambek ka Jang Adim teu ngeunah dibobodok ku minantu katambah duit nu dibikeun teh duit batur geus teu wae tangtu manehna wirang sabab jauh ari Jang Adim kudu mayar mah da puguh teu boga gawe jadi Kang Adim teh nginjem duit nah dipake naon atuhnya da ka pamajikan mah teu mere sapeser-peser acan sabaraha nginjem nama nyijum sih mani ngaranjug teu boga sangkaan goreng sabab jelas kami toha oge teu daek bebeja siga nu sieun kaboker rusiah ku pamajikan tadi nama rek nginjem 10.000 tapi ku mak dibere 5.000 sakitu oge lain duit mak tapi duit batur nu pesen barang ka mak mak oge rada cangcaya ngan manehna ngarenghik ulah teu ditulungan da 3 poe oge dibayar deui era cenah geus janji ka rumah sakit atuh kapaksa duit batur oge ku emak teh dibikeun ari ayeuna bet kieu kajadianana kumaha atuh emak teh leheung mun nya rek dibayar kumaha lamun seug teu bisa mayar ti mana emak kudu ngagantianana mangkaning 5.000 jeung 500 keur panyecep si Ujang aing mah boga minantu teh teu kabeneran kami toha lain kadua mere kalah duitna nipu dipake naon atuh cenah Jumsi maeje semug nu geregeteuna keranan teuing atuh mak abdi oge teu nyaho naha atuh ku emak teh make dibere sidik minantu teh teu baleg hayo make dipercaya dibere nginjem duit sedang lain duit saeutik geura ti mana rek bisa mayar Kang Adim teu sangka teuing bebeja rek ka Surabaya usaha milu jeung babah sing horeng nginjem duit ka emak ka abdi mah teu bebeja teu naon meureun terus we indit
Waktosna kabujang see pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.